Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi amhuril kamilin wa ashabihil hadina muhtadina ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada manjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kaulujengan mugia dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana nigreun ngalaksanakeun kewajiban urang sadayana lamun ini sing dijantenkeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, bidauh Allah nu tadi carioskeun qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, eta surat Al-Imran ayat 32. Sabab nuzuliha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama da'a bil asyraf wa sabahu ila islam qala nanu bi manzilati abnaillah wa la nahnu ashaddu hubbalillah. Ayat ieu lungsur kumarbi ja asbab nuzulna Kangjeng Rasul ngajak ka hiji orang kafir Quraisy dina Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi sareng sahabatna, supados aranjeunna tiasa lemet Islam. Nalika diajak Kangjeng Rasul kalahkah anjeunna teh ngawaler. Nahnu bimanzili abnaillah, kaula teh budak putra-putrana putra pamegetna Allah. Gagahnya batur mah tos wantun nyebutkeun putrana Allah. Kaula leuwih cinta tibatan aranjeun ka Gusti Allah. Eta cariosan Ka'ab bin Ashraf teh masih kene aya ina oge dilakonan ku urang sapalih wargi-wargi urang sadayana. Dilungsurkeun lungsur ieu ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bejakeun ku anjeun lamun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni, turut ka kami nyatur Kanjeng Rasul. Janten upami urang ngalaksanakeun haros cinta ka Gusti Allah, maka urang kedah ngalaksanakeun syariat Allah. Tesakeun jalmi ayeuna cinta ka Gusti Allah teh ngaleungitkeun syariat. Punten, seueur jalmi anu tara ngalaksanakeun ngankenna cinta ka Gusti Allah tara puasa tara salat tara, jeung ngarasa eta teh sanes kawogahan tapi patekadan anjeunna. Beda jeung saroge ibu teu puasa teh hoream we, teu salat teh hoream we. Nya urang mah eta maksiat. Tapi aya wargi urang anu patekadanana cinta ka Allah teh teu perlu cinta ka Kanjeng Nabi gitu. Tara salat, tara puasa, tara jumaahan. Janten eta teh ngaleungitkeun eta teh padamulan kapungkur Ka'ab bin Ashraf. Cukup cinta ka Gusti Allah, teu keur cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ditolak ku Gusti Allah dina surat Ali Imran be qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
bejakeun upami anjeun cinta ka Gusti Allah wattabi'uni turut ka kami maka yuhibbukumullah Allah bakal mika cinta ka aranjeun. Janten cinta ka Allah kadah cinta Kangjeng Rasul. Dina sapari hadis qudsi disebatkeun laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflah. Upami teu aya anjeun Muhammad, upami teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun kami nyiptakeun anjeun Muhammad, kami moal nyiptakeun makhluk. Jadi alam dunia ieu teh diciptakeun ku margi ayana Kangjeng Nabi. Ayana Nur Muhammad. Langit aya Nur Muhammad. Bumi aya Nur Muhammad. Aras anu agung aya Nur Muhammad. Diciptakeun malaikat aya Nur Muhammad. Aras kolam jeung sadayana ciptaan Allah. Eta teh diciptakeun Gusti Allah ku margi aya Nur Muhammad gitu. Aya Kangjeng Nabi. Nalika Kangjeng Rasul Isra sareng Mi'raj Allah ningakeun sapertos kitu. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflah. Kangjeng Nabi tungkul disebatkeun kitu teh izin upami teu aya anjeun ya Rasulullah tawadu Kangjeng Rasul pan urang lamun dipuji tanggahnya irung teh jeung mancung ieu mah teu tungkul izin Kangjeng Rasul ku Gusti Allah teh teu ngawaler naon-naon laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflah. Kangjeng Rasul ditaros ari abdi teh saha ya Rasul ya Gusti nun Gusti anjeun teh kakasih kami. Kanggo sari abdi teh abdi anjeun teh kakak anjeun teh kasih kami nya kakasih Allah Kangjeng Rasul teh qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ari salira kangge saha ya Rasul yang nun Gusti Allah diwal Gusti Allah kami saur Gusti Allah liman yusolli alaika pikeun jalmi anu ngaoskeun shalawat ka anjeun gitu. Jadi upami urang teh kangge saha Kang Allah teh kangge saha pikeun jalmi anu ngaoskeun shalawat ka anjeun gitu. Ka Kangjeng Nabi, mantap urang keur nyeurkeun shalawat ka Kangjeng Nabi. Shalawat urang teh membekas kana amaliyah urang. Anu asalna tina lahir, tina lisan, engke lebet kana hate. Tina hate bakal kana perbuatan gitu. Ahli shalawat asalna mah shalawatan. Ujug-ujug lebet kana mana? Tina mana kana patekadan kana langsung ibadah. Murang kali urang resep kana musik rock gitu. Musik rock. Asalna kana pangdangu heula. Terus didangukeun lisan, asup kana hate. Asup kana hate jang hayang lagu we gitu. Bari teu apal. Bahasa Inggris oge nu penting mah gaya we heula gitu. Jadi kalakuan langsung tercermin ku ninggal sareng ngadangun. Urang ge sapertos kitu. Nah cenah salawat teu ngalaksanakeun sunah Rasul mah jang naon salawatan justru ku nyeureurkeun salawat teh asup kana hate tina hate bakal kana tindakan urang. Jadi urang ngalaksanakeun sunah Rasul asalna tina ucapan heula. Seueurkeun we salawatan. Nalika urang nyeureurkeun salawatan teu kedah capek-capek lungsur hidayah ti Gusti Allah teu diundang ku teu diajak ku kiai teu diajak ku ajengan ku nyeureun shalawatan ujug-ujug angkat ka masjid hidayah lungsur ti Gusti Allah itu dan tina asar shalawatan teh kitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah dipika cinta Gusti Allah laulaka lamma khalaqtul aflah teh sapertos kitu janten upami urang mika cinta ka hayang mika cinta Gusti Allah maka urang kedah nyeurkeun shalawat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten kanggo saha salira teh ya Allah? Saur Kangjeng Rasul teh liman yusolli alaika. Jikeun jalmi anu maca shalawat ka anjeun gitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ay ala dini fa inni Rasulullah adiri sallallahu wa hujjatahu lakum wa hujjatahu alaikum. Tegasna turut ka kami teh kana agama kami. Maka saenyana kaula ku Allah dipiwarang kangge ngalaksanakeun ngadugikeun kana risalah ka aranjeun. Di mana anjeun turut ka kami kana agama kaula yuhibbukumullah.
maka anjeun bakal dipika cinta Gusti Allah sanes hungkul dipika cinta wa yaghfir lakum dunubakum anjeun bakal dihapunta dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa taala wallahu ghafurur rahim. Jadi disebutkeun deui wa hubbul mu'minin lillah wa hubbullah lil mu'minin. Kumaha carana orang iman jalmi anu iman mika cinta ka Gusti Allah sehingga Allah mika cinta ka urang. Urang teh hoyong dipika cinta ka Gusti Allah maka urang kana mika cinta ka Gusti Allah. Wa hubbul mu'minin lillah itsba'uhum amrahu hiji wa isara ta'atihi dua wa betigo amardatihi tilu. Carana jalmi anu iman urang mika cinta Gusti Allah teh hiji turut sagala parentah Kanjeng Rasul anu mangrupikeun masalah syariat. Kanjeng Rasul miwarang ibadah Allah miwarang ibadah naon ibadah syariatna dipiwarang Kanjeng Rasul salat dah syarat matos Islam urang sadayana salat saum zakat puasa munggah haji ka Baitullah gitu. Laksanakeun ku anjeun naon amro parentahna parentah ti Gusti Allah sadaya parentah ti Gusti Allah teh eta teh kangge urang sanes kangge Allah punten. Salat jang saha? Jang urang. Allah butuhan kana salat henteu? Henteu. Puasa jang saha? Jang urang. Allah butuhan puasa henteu? Teu pereugeun. Zakat jang saha? Jang urang. Jadi sana ibadah teh kangge saha kangge urang. Upami salat kangge urang, saum kangge urang, berarti urang kedang-hadang ibadah sadayana. Da jang urang teh ya gitu. Da Allah mah teu butuheun. Innallaha la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tarap teu kantos ngamadaratkeun nu di langit di bumi. Jadi lain ka Allah miwarang ka urang ngalaksanakeun ibadah, Allah mah teu pernah ngamadaratkeun. Nah, urang bet asa dimadaratkeun ku Gusti Allah. Nalika salat urang cileuncang culang cileung bari gancang. Hayang tereh we kitu nya. Kan? Sabab urang ngarasa dititah ku Gusti Allah, marukan ibadah teh ditah ku Gusti Allah. Merukan jeung kabutuhan Allah padahal jeung kabutuhan urang. Jadikeun salat urang sana jang kabutuh urang. Oh berarti lamun kabutuh urang teh kudu salatnya ngakibatkeun naon? Dina nalika salat teh urang kudu bisa ngarasakeun nikmatna salat. Gitu. Nah tiasa teh urang kitu nya kudu bisa. Nah anu tiasa aya bahkan aya awliya Allah nya urang mah can keur diajar keneh. Nyebatkeun kieu lebatkeun ka surga. Engke teh di ditu teh ditaroskeun wali Allah teh anjeun teh lebat ka surga mah enggak. Naros di surga teh aya salat henteu? Oh di salat di surga mah teh aya salat abdi mah hoream ka surga teh eueuh salatan mah sampai ka kitu. Kenikmatna salat. Urang mah teh hese nyebat ibadah salat nikmat teh hese. Jabat nganggo ilmu teh ya. Nalika urang ngalaksanakeun ibadah, nalika Allahu Akbar kesel hayang gara-gara beres. Patihan hayang diwasol, hayang tereh-tereh. Urang nalika capek, tadinya cepet emut Bu. Emut ke urang sadayana. Hari salat teh jang saha da Allah mah teu butuheun. Kumaha tuh carana? Nikmati. Gitu. Dinikmati. Allahu Akbar rusuh, nikmati hari salat teh jang saha. Langsung emut ka dinya. Dinikmati. Da jang urang. Lamun jang urang, salat teh kudu ngeunah. Gitu. Jang saha jang urang teh ya. Nalika urang aisyeur kariweuh di luar salat, keur salat kudu teu riweuh. Jadi nalika Allahu Akbar teh urang tong riweuh. Nalika urang ngoyong gancang dina salat teh emut, ieu teh da jang urang. Lain hungkul di akhirat di dunya kudu karasa ngeunana salat teh. Minimal tuh teu inget hutang atuh di salat teh. Tenang-tenang katanya. Allahu Akbar. Jeung urang mah hayang tereh wae nya. Tadi dinya langsung emut. Dah salat teh lain jang batur jang urang, nikmati heula salat eta. Ibadahna teh. Saum kitu nikmati. Wiridan kitu, aya wiridan tepikeun ka 1000, 2000, nikmati heula. Ibu target maca sholawat 1000. Kabayang lamun urang maca sholawat 1000, hoyong tereh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina hayang tereh dina waktu nu kudu saparapat jam atau sajam urang hayang cepet saparapat nyamal beres-beres ji urang capek tapi lamun dinikmati mah dinikmati asupkeun kana hate dinikmati urang target 100.000 tapi urang samampuna we kudu nepi ka 1.000 nikmati 10 ngeunaheun teh tambahan deui 20 ngeunaheun keneh jadi sapertos kitu nganikmati ibadah teh sanes kuantitas tapi kualitas gitu jadi sagala nu dipiwirang ku Allah teh jang urang sanes jang Gusti Allah salatna saumna zakatna nikmati eta teh kada dinikmati panjang kana katenangan urang da Allah mah teu butuheun jadi keur ngalaksanakeun ibadah lamun urang teh ngarasa reuas ngarasa hoream ngalaksanakeun ibadah nanda ibadah malin jang Allah da Allah mah teu butuheun jang urang jang katenangan diri urang matak Allah miwarang ibadah teh ngarang urang teh tenang nah urang bet ibadah anggar teu tenang hirup wae tah salatna benerkeun heula gitu terus kena salatna gitu ya eta itba'um amrahu nya sesah eta teh leres sesah pisan geus perkara anu gampang ya ngalaksanakeun ibadah nu beusu teh ngan hoyong nurutan kang ya puguh saha contona teh urang mah anu bisa ngajarna kapungkur para